Waduh, kebon sah gitu ya. Lega-lega teuing kebon teh. Meuni hegar kieu. Loba ini kebon cau sah gitu. Wih, itu gini aya cau ngora tuh. Cau ngora tuh. Cau ngora. Cau ning loba ti dia mending cau. Anu skarlot ge. Urang boga cau ieu keur jeung kawin. Sia keur mana Kang sia? Keur ngabersihan cau. Punya ieu teh ku geunah-geunah teh iteng segala. Pasti iteng teh kabogoh urang. Lain aing mah meuli jantung cau. Meuli jantung cau. Pemajikan aing serangan jantung dipu ku aing teh tah. Udah jantung cau, sakali anjing cauna atuh jual. Sabaraha sia, Akang sia? 50.000 lah. Mana duitna? Yo, Kang sia ku aing dibayar cash. Ngan moal apa aing cauna ulah Oh, dijual di siap. batur. Wah, mau dijual ka batur. 100 turun. 100 turun ya Amun kabeh ya. eueuh sih ku aing didenda. Siap. Ya, Geus kitu nya. Sia aing balik ya. Lah, sabeut teh 100 tur we, 200 tur we dah kena ngajualan ngora. Kolot beda deui dijual na kurang mah. Lah, mesti nggak ke sawah. Ke mana topi? Oh iya nih. Lah, orang ke sawah ya. Bu, Ambu. Oh, napa sia? Itu orang ke sawah teh. Ayo atuh, kurang ke sawah. Ayo ke sawah. Tong. Ya, Ke antarannya. Abah. Oh, kawas maneh lamun jeung si borokokok tah. Mohon Dikadek ku aing. Ke sawah mana, Abah? Itu sawah teh pan buadeg nu mana orang cacagan ayo dah. Ayo tuh Abah orang berangkat ya sawah. Udah apa? Kunaon? Ari anak kurang teh aya sabaraha hiji. Pan genep kabehna. Geuningan ku citeung na soal. Paling ku sia ditukeun jeung beas. Ae, Nu hiji ku huut. ae. Hayu geus saya buru. Orang ini teh ayo. Tong, kade poho. Tulungan ya. Gusti, lagu ya apa sia? Henteu kuna naon. Henteu. Aduh. Daripada aing mending keneh labuh daripada si Iteung ditehan si kebayan mah. Ayo tuh. Ayo, apa sia teh Tuh, atuh. mangke korek lumayan. Sok, Tukerkeun jeung huut. Ayo. Ari boga nu gede kitu da ini hara rese itu gara-gara si kebayan itu tekaop ini hareurin Neng Iteng. Ieu kabayan di dieu. Kang kebayan Ini, ayo Kang. Nah, dia, Kang. Neng balik ke mana? coba deh nganteran ke Abah. Oh, di mana Abah nak? Tuh kali dihitungan kalau resan geuning aya Kang di dieu. Akan kertunggu ti isuk di dieu. Gitu. Lamun akang jadi cucunguk, neng aing jadi naon? Neng mah harus jadi kapurna we Kang. Kunaon ke jaga kapurna? Biar akang teh pae. Goblok sia mah aing pae meureun ini. Kang, Naon neng? lamun neng jadi kembang akang jadi naonna? Akang mah jadi takaina we. Nah, Ame bisa pae. Kan geus di kapuran ku neng sawae. Teu haram jadah aing ka. Cubur kieu. Tenaga anak kejang-kejang teuing.
kumaha atuh kita dengan di dia di goblok sekalian mah. Aing mah gogoleran disungkukeun. Ayo buru dia. Ieu mah apa gogoleran di sawah. Aduh, kemana ya si Iteng? Sejam baraha ya, aduh lapar tadi. Ya si Ambu ka kebon tadi itu deh itu. Kebon keur ngalahan limus. Gila di si Ambu ge. Kemana kita si Iteng ya? Aing bawa-bawa besi jeung sikap bayan aing jadi musik, jadi pusing teh pamikiran teh. Dah aing. Kemerekeun lagi ah. Kan juga saingan ini. Kayak Nyi Iteng itu, kayak Nyi Iteng. Mana bos? Duaan itu. Baheula he. Saha eta? Oh my god. Gelis ya bos? Mantap kata Nyi Iteng. Saha ieu tapi na ieu. Oh my god. Dan kumaha? Taris Nyi Iteng jeung saha duaan? Gak tahu eta terkenal. Lelaki. Kurang laporkeun we ka si Abah. Laporkeun dah. Iya, kurang laporkeun we. Oh my god. Abah ieu mah si Abah mah si Abah. Tade macul si Abah. Si Abah mah tuh. Aduh, sengke di teh gini. Ada apa ini becek-becek? Iya, becek Oh. bos. Bah. Woi. Bah. Oh, itu si Abah. Ya, Bah, sini Bah. Bos nih mau ngomong Bah. Ih. Dari kota nih. Iya. Wah. Bandar emas teh ya itu euy. Sok ka dieu we, nu butuh. Man Abah ye keur lah kararagok ka dieu, Bro. Nah, yo gaweaneun. Bah. Heh. Abah rajin ya. Atuh dicari-cari di gogobrok Kan di rumah ada si itu. Siapa? Si Iteng. Si Iteng enggak ada. Aduh kemana? Tadi kalian kawah Hah, sama lelaki. Bah. Aduh, yang gendut. Iya. Dari tadi juga Abah nungguin di sini belum dikasih nyatu. Apa itu? Makan. Iya, makan. Ya makan. Makanya dari tadi Abah ngucukruk we dari tadi di sini. Duh, aing si tangkura kabayan. Si bokok pisan eta. Wah, Oh, si kabayan itu. Aduh, Abah juga pusing. Si borokopok. Aduh, pemuda yang tak ada masa depannya. Tak punya pekerjaan, sukanya nipu. Pokoknya mah rugi lah menangkap si kabayan mah. ini atuh, Pak. Pak, Sengaja saya kesindang. Mau ngapain? Kesini, Eh, Bos. Bawa kok kesini. Mau ngelamar anak Abah. Tenang. Kalau masalah ngelamar sama Abah diterima, pasti diterima. Sudah bawa oleh-oleh nih buat Abah. Iya, Bang. Percaya. Makanya kalau masalah melamar, Iya. itu urusan Abah. Soal Soal si Ambu bisa disetir sama Nih. Abah. Saksinya nih, Iya. ajudan. Oke, tenang, Bah. Dari kota ngomong-ngomong, bau uduk enggak? Aduh, bawa satrek. Oh, dari tadi soalnya Abah mau ngudut, si Iteng belum datang. Si Iteng gimana, Bah? Mau dilamar? Masalah si Iteng, Urusan Abah lah. Urusan Abah. Siap. Kalaupun dia nggak mau, Abah paksa. Iyalah, tenang. Saya jauh-jauh dari Jakarta. ya, pokoknya mah Abah ge udah nggak sabar pengen punya minantu anu rada boga gitulah. Berenan bos emas, Bah, bos emas. Emasnya di imah boga emas barang kilo. Emas saya banyak di rumah. Ada emas kuning, emas merah, emas perak,
Mas Yono. Mas Yono ada, Mas Yono. Nah, kalau dijual mah dibeli tuh sih. Tanyain, Bos, Bu. mah. Punya toko berapa? Kalau nggak salah yang dicatat aja 130. Percaya, Bah. Aya merenjeng Abah. Oh, atuh. Kayak karaksa. Iya malah. Oh, Bisa aja Ya. nanti ya. Diterima enggak nanti? Insya Allah sih itu mah urusan Abah. Cek Iya, Abah oge. Oke, Iya. Dari jauh-jauh nih mau ngelamar anak abah nih. Itu oleh-oleh, Bah. Oleh-oleh, Bah. Ngomong-ngomong, si Ipeng tadi ngelihatnya di mana? Di belah sana, Bah. Di sebelah mana? Lagi duduk berduaan sama enggak tahu lah Siapa siapa. yang duduk gitu. Oh, itu. Udah pasti kabayan itu. Sikap bahayan. Aing geus nafsu iki mah. Ayo orang tekan. Rokok si awas. Aduh. Oh my god. Bos, kumaha teh sih si Abah teh? Bos saya kotor. Mana ini? Oh my god. Nah, kami teh terlalu nafsu, ya kasih kabayan. Aduh, ini. Pacu deh pohon. Senal, Bah. Sudah, Bah. Aduh, Sudah, sudah. aduh. Senang saya hilang, Bos. Yang 2 juta itu, Bos, yang dibeliin sama Bos. Oh, ini. Ini ketemu. Aduh, Bos. Haladin. Oh, Ayo. Aduh, maaf ya. Nih. Den, maaf ya. Maaf. Aduh.